Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Para mitra nu mulia, kacarioskeun Jaka Wulung hiji jawarang ora Terah Prabu Siliwangi ti Karajaan Sunda Pajajaran. Harita teh geus dijurung laku pikeun lungsur ti pagunungan ku Resi Bujangga Manik. Tedengkeun Maharesi mah teu katangen deui, lir ibarat nu ditelan ku bumi, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ceuk paribasana. Sanggeus kitu mah gedi Jaka Wulung mitembeyan lumaku, bari ngemu hiji kapanasaran jeung kahemeng nu lain lumayan. Kamana ari Maharsi? Manehanana tacan kungsi nginahuankeun di mana anu sabenerna Mamarsi teh ayana, jeung di mana oge pangereban nu sabenerna saupama inyana geus ngaleungit siga kitu. Nah, Mamarsi Japakuan teh nyaeta hiji jirim nu biasa, nu bener-bener ngabogaan wujud siga urang atawa nu kumaha. Kacindekanana sama sakali teu bisa kajudi ku eta pamuda ngora. Masing kalah kumaha oge, memang Jaka Wulung teh tacan bisa ngartieun kana misteri nu nyimbutan Mamarsi Jayapakuan alias Bujangga Manik. Mitra Sunda antuk nama Jaka Wulung ngarobah rarancangna pikeun terus ngabadaus lumaku. Kocap dina hiji wewengkon pileuweungan geledegan. Manehanana ngadon reureuh heula deuk ngarereb di saung huma duka boga saha. Kawantu nataku capena jeung peuting teh beuki sepi jempling. Isukna manehna miti ngetrik deui indit. Tasa tutulubun mudun di lamping behwetan Gunung Sepuh kapal lebah suku pagununganana. Eta jawara budak teh terus lumaku. Nu tadi teh dipitembeyan kira murag Ciibun atawa mangsa meletek srangenge. Nyaeta dina wanci eta teh katitendian panon poe mimiti tembong. Oge Ciibun nu ngagerendang jeung ngagerenclang dina dangdaunan tatangkalan mimiti maruragan. Jaka Wulung terus nurugdug mudun. Hawa can pati panas teuing, bakuna mah kakara deuk wanci haneut moyan. Lengkah-lengkahna eta jawara ngora bangun hararampangenaker. Sanajan masih kacida marojengja na hatena. Nati mana manehna kudu ngamimitian maluruh kolot-kolotna. Lantaran tatar Jawa debi pateh kawilang legana, lamun dipapayan tatarna atawa dicuk-cuk galurna mah kawilang lega pisan. Sakanyaho manehanana,
Manehna teh ngan apal ka daerah-daerah di sabudeureun walungan Cipamali. Nyata walungan nu kungsi dipake wartes tebeh wetan ti Karajaan Sunda Pajajaran. Manehna tumanya kana dirina sorangan. Nah kitu di tebeh wetaneun walungan atau pernah nate di kuloneunana. Ku ieu hal teh mitra, Jakawulung jadi teu yakin oge. Nah dirina teh asli urang Tatar Sunda atau urang teurah Tatar Jawa. Manehna jadi ham-ham alias mang-mang. Tumanya ka dirina sorangan. Cenah meureun kuring teh lain urang Tatar Sunda. Oge meureun lain urang Tatar Jawa. Tapi sering oge manehana ngarasa bagian ti eta duanana. Yen Jakawulung ngarasa asli pituin urang Sunda, oge manehna teh ngarasa urang Jawa. Nah, manehna kudu balik deui kitu ka wewengkon walungan Cipamali kitu. Tapi eta walungan rada jauh oge di tebeh wetan. Sedengkeun wewengkon Palabuhan Ratu mah kapanan teu sabaraha jauhna ti eta patempatan teh. Pernahna di belah kulon. Deui-deui dadana ngagolak, rongkah pisan marojengja. Kasundut kuruhak-ruhai, deuk males pati kadua jawara sakti, deurah Palabuhan Ratu. Nyaeta sapasang dadali ti Palabuhan Ratu nu sakti mandaguna. Kukituna mitra tibatan manehna milih kawetan. Kumanehna ditetepkeun hiji pilihan nu dipastikeun kudu dijorag kumanehnana daya lian wewengkon Girang Kulon. Jakawulung laju ngulon badarat. Kocap anjog di lamping gunung belah kidul. Gawirna di eta wengkonang tawing di katuhun sarta jungkrang nulung kawing oge pikageueumeuan di tebeh kencaeunana. Di dinya teh taya jalan satapak atau jalan jajahan. Manehana ngan ngijir dumasar kana kaayaan panon poe nu moreret ka tonggongna. Eta jawara ngora ge teu bisa laju lumaku lebih jauh deui. Kajaba manehna teh nyuai-nyuaikeun relembetan kakayon saliara atawa jujukutan wajah jemrung atawa oge kunigasan ari-ari kakayon saliara. Tapi di hiji wewengkon ujug-ujug manehna ngeureunkeun lengkahna. Manehna curinghak. Lantaran dak dumada kapireng sora pating keresek nadang daunan nu katincak ku jalma. Manehanana gancang waspada. Ceulina ti dengdek-dengdek sasat nyeuketan pangreungeuna. Manehana ngajudi asal sora turta kira-kira sabaraha lengkah anggangna dina eta sora. Kumanehana dikira-kirakeun eta asal sora teh tajalian ti belah kidul semungulon kurang leuwih 20 depa. Kukituna mitra. Celelaceng! Jakawulung napak lemah laju melesat ke belah luhur. Hiat! Gep! Manehana ngaronjang ari-arian kakayon saliara nu ngagantung dina tangkal. Satuluhina mah. Celelaceng! Manehana ayun-ayunan dina dahan tatangkalan laju jeng jeng celaceng. Luluncatan deui tatalepa tina dahan-dahan tatangkalan tuluy ditemaku celaceng jeng 2 kali luncat. Trog di hareupeuna aya saurang lalaki. Sedengkeun saurang deui mah nangtung kurang leuwih sabaraha lengkah di satukanggeunana. Sakedapan Jakawulung dipencrong ku eta lalaki. Barinding eta lalaki teh sungutna calawak sarta panonna nu burial buncelik. Jigana mah bawaning ku kaget anu pohara ku kadatangan Jakawulung.
Beungeutna sepapias siga taya getihan, tembong celana nage rada baseuh. Tapi di luar panyangka jaka wulung, ujug-ujug. Srek! Manehanana mesat bedog tina cangkengna. Nu satelusna mah ngagorowok ku soran rada peurang. Bangka warah. Hayo tarajang ieu mangkuluk teh euy. Hiat. Bedogna ngadius bangun rubak naker bagian hareup naguguri lugatan kapentang cahaya panon poe tandaning memang kacida seukeutna eta pakarang. Canggis marentahkeun ka baladna sangkan sagancangna oge miluna rajang. Teu antapalah disebutna rajang. Bedogna ngahiuk bangbaraan beulah angin ngarah kana palebah sirahna jaka wulung. Ku eta jaka wulung teh geus kaijir. Yen eta panarjang teh gagabah naker sasat serangan ti jalma nu seja ancur-ancuran. Tabab nekad dirina. Tapi mita Sunda, ieu hal teh sering pisan ngadatangkeun hiji panarajang kekuatana leuwih rosa ti biasana. Nu dibalukarkeun ku ketak nu nekad memang mindeng ngadatangkeun hiji kekuatan nu leuwih rosa ti biasana. Corelan. Suk. Bener bae. Tina sewukna angin nu dibalukarkeun ku eta panarajang. Tetela panarajang teh ngarah ka palebah beuheungna jaka wulung. Kalawan ku tanaga nu leuwih gede batan nu dipibanda ku manusa umumna. Tapi untungna bae jaka wulung mah lain jawara budak nu jore-jore. Manehanana teh jagongoran nu nilunghung elmuna. Nukung si guguru ka Resi Dharma Kusuma alias Ki Karta. Saterusna dileler kasakten secara ajaib ku Prabu Niskala Wastu Kencana di Nusalarang Panjalu. Jeung ieu budak ge can sabaraha lilana turun gunung sasat geus dikucuran elmu kadigjayaan nu arang langka diuli ku manusa umumna ti hiji jago nu ngalegenda Resi Bujanggamani. Manehanana narik awakna hampangenaker. Kalawan gampangenaker jaka wulung ngahindarkeun dirina tina eta panarajang. Bedog ngan ngabelsur sabaraha ramo tina beuheungna jaka wulung. Tapi eta bedog terus melesat. Carta hiuk, kies. Ngahanca dahan tangkal nu gedena teu jauh jeung bitis kolot nepi ka potong. Mitra lantaran eta jalma teh teu bisa nahan lajuna bedog. Manehanana kabawa ku tanagana sorangan. Antukna mah bedogna teh leupas sarta nanceb bina hiji tangkal. Sedengkeun jalmana mah tiga debut. Bari napasna renghap ranjuk jiga nama bakating ku kaget liwat saking. Jalma edun sia. Manehana sesenta ka jaka wulung. Jaka wulung ngalieu ka palebah lawana. Tapi nu saurang deui geus sabrutna rajang ka jaka wulung. Bari manehana ngabar pakarang nu mangrupa baliung anu wangunana teh badag dina leungeun katuhuna. Mata eta pakarang ngagurilap ngaluarkeun cahaya semu perak. Nembongkeun seseukeut anu matak gigis miris. Awak jalma nu eta mah leuwih gede tibatan nu tadi. Geus bisa dipastikeun yen tanagana ge pasti leuwih rosa. Cerelat kolebat jengjeng. Kurang leuwih 4 kali manehana luncatan nu panjang oge. Manehana ngadiuskeun gempuran pakarangna ka palebah sirah jaka wulung. Tina hiukna angin nu ditimbulkeunna geus bisa kaijir yen tanagana kacida rosana tibatan nu ti heula. Jeung geus oge bisa dikira-kirakeun sakumaha teuing akibatna saupama seug ngahanca kana sasarana. Tapi kalawan taya kasulitan naon. Kilap. Jaka wulung ngageser ka belah tukang. Suk. Mata baliungan ngebeset angin hareupeun beungeutna. Kungsi oge anginna teh ngusapan beungeutna sarta gurilap seseukeut baliung nyeraban kana panonna jaka wulung. Ku kitu teh jaka wulung narik napas panjang. Sarta ampir bareng jeung eta mata baliung lawana teh geus nanceb dina akar tangkal nu munjukul dina taneuh.
Tatekah polah manehna ngabetlot pakarangan nu nancep. Tapi mitra, sanajan geus ti suk-suk ti dungdung oge eta pakarang teh teu ongget-ongget. Baliungna tetep pageuh dina akar tangkal. Ku kituna lalaunan jaka ulung nyampeurkeun lawana. Tapi ngagentak manehna oge waspada deui. Barang mireungeuh lawana nguniang hudang. Tapi kumata kemeng, manehna teh lain deuk narajang deui ka jaka ulung, ieu makalah ka bruk. Ngedepruk dina taneuh garing. Ampun kuring. Ulah dikieu-kieu kuring, ampun kan. Neda teu dirogala. Ampun, neda hirup nun. Cuk eta jalma bari teu sirikna acong-acongan nyembah bari teu bisa nuluikeun kekecapanana. Nyaritana teh dibarung ku Humargung. Sumawana kanyerina mah lain deui rasakeunana. Hayoh kiwari make ngodomang bari acong-acongan deukeut jaka ulung. Jigana mah ari kekecapan mah pagaliwota pisan dina sungutna pikeun dikedalkeun, tapi hese pikeun dicaritakeunana. Sirahna laju nyusut kana lemah. Ngarawel suku jaka ulung kanjat kadiciuman mitra. Atuh sajongjonan mah jaka ulungan bisa ngahuleng. Oge ngarasa lucu atawa rehe barang ningali kalakuan eta jalma. Nah naon kira-kirana nu ngalantaran gen manehanana siga nu pinuh karempan anu lain lumayan. Manehanana tadi narajang satengah nekad. Jeung ayeuna mah bet nyuuh dina dampal sukuna. Siga nu unggah balewatangan hareupeun sang hakim. Sedengkeun nu ti heula narajang mah mitra. Tembongna teh lumpat tiba baranting sasat siga nu notog-notogkeun maneh. Bari manehna teh totolonjongan meleteng ka lebah lamping pagunungan. Bari gogorowokan tulung-tulungan. Ku sorana nu semu peura. Tulung oi! Tulung oi, dademit! Tulung oi! Jaka ulung teu ngudag. Manehana ngingkeun eta jalma langkah 1000 dicokot ku manehanana. Ret jaka ulung kana dedeganana. Nyaeta kana dirina sorangan mitra. Nah matak pikasieun kitu. Tangtungana tayalian budak nu umurna kurang leuwih 15 tahunan. Mapa 16 tahunan. Baringan make calana pangsi warnana hideung jeung baju nu taya leungeunnan nu warnana teh hideung. Manehanana teu barang bawana naon. Kajaba hiji wawalun tempat nunda papakean sarta sagagang peso pangot teu leuwih teu kurang. Sarupa peso dapur nu tungtungna teh semu seukeut. Tapi mitra Sunda, peso kieu teh sok kacatulkeun memang jadi pusaka. Sapertos nu disimpen ku Senopati Keprabonan Cirebon Muhammad Mukhlis. Nu ngaranna peso teh peso pangot pangurat. Nu cenah kungsi dipimili ku salah sawios wali nyaeta ku Sunan Kalijaga. Sedangkeun pakarang pusaka niskala wastukan canama nu diwariskeun ka manehana kalawan aheng ku dihiang sama sakali teu katembongeun ku balaria lantaran diselapkeun di satukangeun bajuna rapih naker. Ku kitu nanaon atuh dumatak manehanana siga nu gigis miris naker nepi ka wer-wer ki sagala kadirina. Barang dititenan buukna memang panjang ngarumbai ngagapuy ngaliwatan tak-takna. Sirahna ngan dibengker ku kain bando warna hideung. Kayalian pikeun nahan buukna sangkan teu ngahalangan kana beungeutna. Rambutna ge kadangkala ririaban katiup ku angin. Tapi eta mah hiji hal nu henteu luar biasa. Tapi jalma nu papakeana siga sarua hideung. Siga manehanana
Bari buuk panjang dibengker ku bandana warna hideung mah geus tangsu lain hiji hal nu matak pi aneheun. Geus ilaharna mitra di mana-mana loba nu make papakean siga manehanana. Ku kituna eta jawarang ora teh mikir hal naon atuh nu ngajadikeun maranehana teh sarieun barang mireungeuh ka dirina. Agan kuring da ampun agan dedemit. Ampun teu kenging di kieu-kieu. Ceuk eta jalma bari tetep manehna teh acong-acongan siga nyembah ka Jaka Wulung. Jaka Wulung laju ngarenjag. Matana melotot bakat ngarasa kaget. Lantaran kekecapan eta jalma teh nyebut ka dirina agan dedemit. Kidulur. Sok tenangkeun. Sing tenang. Teu kudu sieun. Anggur mapok geura dongengkeun. Saha nu ku kidulur disebut dedemit. Jeung di mana manehna teh dumukna. Sanes agan teu mohon agan teh dedemit nu nunggon di Gunung Sepuh. Agan kuring da ampun agan teu kenging dipateni agan. Ampun. Eta jalma tetep ampun-ampunan tan percaya kana omongan Jaka Wulung. Tapi sanggeus rada kahartieun mah ku eta budak ngora. Manehanana teh nyata Jaka Wulung ret neuteub ka palebah eta tangtungan lalaki nu masih acong-acongan bari ning ngadareg-deg siga nu nirisan. Nu antukna mah Jaka Wulung teu bisa nahan deui pikasirieunana. Manehna nya kakak. Ye. Tidu lur. Kuring malah dedemit lur. Ye. Sok. Sok tinggal ya kuring. Kuring manusia biasa siga kidulur. Eueuh onjoyna manusia ilaharna. Sok lamun teu percaya bae mah ye. Ku kidulur tengetan ya awak kuring ye sok. Tuh, tinggal sok. Suku kuring tah. Panapakana lemah lain. Jaka Wulung manehna teh narik tak-takna sasat nitah cengkat ka eta jalma. Sok nangtung kidulur. Sok diuk. Jaka Wulung satengah marentahkeun ka eta lalaki. Sakedapan mah manehna mencrong ka Jaka Wulung. Jigana mah masih cangcaya. Jaka Wulung nyerengeh laju cumarita. Ye lur. Pandedemit mah taraku melendang berangan terang. Ku melendang nanti rebun-rebun lain lur. Kitu pananya Jaka Wulung. Saupami kitu mah agan teh tangto sanes dedemitnya. Deui manehna tumanya ngemu keneh kacang caya. Nyalain atuh kidulur. Sanes alias lain. Teu kuring eta. Ku kidulur pek tah ragap ye dengan kuring ye. Lamun perlu masuk tah ciwi tah leungeun tah. Erek suku heug. Lamun can percaya bae mah kidulur. Kuring rek ngulingkeun awak ye. Sok tengetan. Sok titenan ku kidulur. Nah bener aya tanda-tanda demit dina diri kuring. Jaka Wulung bangun rehenaker. Marentahkeun ka eta jalma sangkan nitenan awakna. Mitra Sunda ku dikitukeun maantukna manehna ngarasa kawirangan ku paripolahna sorangan. Beungeutna bareureum sabab ka era nu lain lumayan. Tapi agan saha wasta agan. Gentraan bae kuring ku ngaran Jaka Wulung lur. Ari kidulur saha ngaran? Jaka Wulung malik tumanya. Ngaran abi pun Dapin. Namun naon margina agan Jaka sisinanteneun angkat ka ieu patempatan. Dapin tumanya deui ka Jaka Wulung. Ceuk kuring ageul lur, teu kudu nyebut agannya lurnya. Jaka Wulung manehna teh marentahkeun sangkan ulah nyebut agan. Mangga atuh agan Jaka. Maksud teh Jaka Wulung mangga. Ceuk Dapin. Kidulur. Ya, kuring memang geus mangbulan-bulan bubuara di wewengkon ieu. Di ditu tuh
di Pontlot Gunung Sepuh. Ceuk Jakawulung bari nuduhkeun ka wewengkon Gunung Sepuh alias Gunung Patuha mitra. Mitra Sunda nu mulia, dikitukeun ku Jakawulung teh deui-deui eta lalaki teh ngarenjag. Sirahna teu weleh gogodeg. Jalma nu ngaranna Dapin teh jigana Helok bin Ajaib barang mireungeuh ka kecapan Jakawulung yen manehna teh dumuk di Pontlot Gunung Sepuh. Nahagan Jaka, teu kantos patepung sareng dedemit kitu. Dapin tumanya balik telesot nyebut agan Jaka. Deui-deui Jakawulung seuri leutik. Kidu lur. Kuring bumetah di eta gunung. Nyaeta di Gunung Sepuh. Disarengan ku hiji kasepuhan nu leuwih hebat, jauh lebih rongkah ti dedemit nu mana bae oge. Kitu agan. Wastana Resi Bujangga Manik. Ceuk Jakawulung nandeskeun ka eta lalaki mitra. Para mitra nu mulia, si Dapin manehna deui-deui calangap bakating kaget tur helok ka bina-bina. Manehana kungsi nguping tina obrolan para sesepuh lembur yen di wewengkon Gunung Sepuh atawa Gunung Patuha geus kawentar tempat nu kacida karamatna, utamana mah warga pakampungan sabudeureunana. Ngan sawatara jalma nu banda kalinuhungan nu kawilang luhurna nu wani gana-gana ngajorag atawa ngadeug-deug ka eta patempatan. Kalobaana mah ting purengked teu boga kateuneng. Sanajan ngan saukur ngadeuketan nepi ka sukung pagunungan ge arang langka aya nu bisa. Carang pisan nu sumarambah nepi ka palebah lampingna saperti nu diparigawe ku si Dapin jeung salah saurang baladna. Sanajan can kungsi kacatulkeun anu pasangrok jeung inyana puluhan taun pangeus lembur teh banget percaya yen Resi Bujangga Manik atawa Resi Jayapakuan nyaeta jawara nu pangsohorna dina abad-abad nu akhir. Inyana cenah dumuk di palebah Pontlot Gunung Sepuh. Agan Jaka, naon margina saderek Jaka tiasa sasarengan sareng Mama Resi Jayapakuan alias Bujangga Manik. Kitu tumanya si Dapin. Kidu lur. Eta hal mah teu kudu jadi heran. Lantaran kuring teh tajalian ti titisan anjeuna. Kuring teh titisan Bujangga Manik lur. Jakawulung mere pangwalon nu ngagetkeun oge pikeun si Dapin. Dikitukeun teh si Dapin beuki molotot bawaning kaget pikeun nu kasakitu kalina. Helok ku itu hel ku ieu. Geus bae lur. Eta hal mah ulah dipadungdengkeun deui. Ulah deuk dipedar deui euy. Nu penting mah ye, Ki Dapin sok geura pedar dongengna. Dina perkara nu sabenerna aya naon. Jakawulung manehna teh nembongkeun ka sawawaana. Teu hese beleke. Si Dapin paralak bae medar caritaanana. Cenah kampung manehna oge kampung-kampung liana di sabudeureunana. Sasat diancam ku hiji jirim pikagimireun tur kacida matak ahengna. Kacaturkeun ampir unggal peuting geus sabara minggu mangkukna. Eta teror teh mimitina mah lalaunan sarta teu pati loba pangaruhna pikeun kaamanan pangisi lembur.
mimiti nama cenangan saurang warga nu kalengitan embena. Saterusna pahumaan bogana salah saurang rahayat lembur nu sejena ruksak burakrakan. Dina peuting liana hiji imah dihakan si jago merah. Seuneu tina eta imah terus ngabebela, langit mutu hibar, matak paur narempokeun lantaran nu kahuruan teh siga di luhur langit bae badisna. Ku kitu teh mah eta seuneu teh sama menanaker amuk-amukanana. Sajumlah warga lembur kungsi nangenan kolebatna hiji jirim anu matak pikagimireun nu papakeana teh sing sarua hideung. Kalawan buukna ririaban ngarumbai panjang katebak angin. Tapi kalan-kalan mah ku masyarakat lembur teh kabireungeuh nu mucunghul teh lain ngan sajirim atawa lain ngan saurang. Tapi dua deregan badis dademit nu pada-pada matak pikagigiseun pikeun balarea. Bejana mah eta jirim aheng kungsi ngajeuang salah saurang anggahota pakampungan. Nyaeta pikeun mere hiji pangwawadi atawa ancaman yen dina mangsa bulan purnama kudu diseba semparkeun hiji wanoja nu katelah pangnyong colangna di eta lemburan. Cenah mah saupama teu ditedunan ku pangeussi lembur tan wande manehna moal rek sungkan-sungkan deuk ngaburak-barik pakampungan jeung pangeussi lembur di dinya. Mitra Sundan Mulia, kabeneran engke peuting teh malam bulan purnama. Sarta warga lembur kudu nyadiakeun seba nu dipentana, nu dina kayakinan sabagian gedena penduduk mah eta teh tayalian dedemit nu ngageugeuh di Gunung Sepuh. Sawarehna ti padumuk tepi Swiring. Maranehna nekad ngalawanan kahayang eta dedemit. Nu euyeub ku wawanen mah nyoba-nyoba nikreuh nanja ka wewengkon pagunungan tug nepi ka lampingna deuk maluluh di mana atuh cicingna eta dedemit. Ngan hanjakalna teh mitra kitu ketak teh berangan-rangan jeung deui tacan kacaturkeun aya nu mampu nepi ka ponsotna. Mitra sarta salah saurang anggahota masyarakat pasisian nu leber wawanen teh nyaeta Kidapin teh jalmana. Sarta saurang deui sohibna nu milih langkah 1000. Tah kitu menawi agahan jaka pangpangna emang teh tadina rajang kaagan hampura mamanggan. Cenah naon? Ngarti upama kitu mah. Jaka ulung laju unggut-unggutan bareng ngadangu dongengna Kidapin siga kitu. Tapi utek budakna nu bisa disebut masih basajan pisan malah tumanya. Cek pamanggihna jaka ulung. Aya hiji hal nu karasana teh janggal. Teu merenahna keranan. Tina pedaran Kidapin. Lamun ditengetan tina dongeng namah kapan nu disangka dedemit teh nu duka manusa teuing siluman ngabogaan hiji kasakten nu lain jore-jore. Tapi nu matak anehna teh beuk manehanana menta seba sempar ka salah saurang padumuk lembur. Saupama bener hayang sasambian atawa sabangsa seba sempar atau oge pikeun kumaha pamaksudanana sakudu nama manehna atawa dua jirim aheng teh teu kudu ngawakilkeun kala salah saurang padumukna. Maranehna bisa sagawayah ngiwat wanoja ti pakampungan lantaran lamun nilik kana wasana mah nu geus bisa kaijir moal manggih pikeun pitandingeunana di eta pakampungan. Lur, kumaha nah eta seba sempar teh geus disadiakeun ku kidulur saparkan cari lembur. Jaka wulung tumanya. Jaka saktemena mah aya kana 3 atau 4 mojang lembur nu bakal jadi sasambian. Tapi tangtuna ge kami ngarasa teu tega mikeun ka eta dedemit. Saupama kitu. Cek dulur.
Naon atuh kira-kira nu bakal diikhtiaran ku warga kampung? Jaka Wulung tumanya deui. Abdi teu hafal jaka urang lembur geus ampir taat putus pangharepan. Bakuna mah taya nu bisa ngungkulan kamampuan main silatna eta delemit. Tapi sok sanajan kitu abdi sabatul-batul bakal paheyeuk-heyeuk leungeun muhun ngawangun hiji tindakan rareongan pikeun yang hareupan eta dedemit naon bae balukarna jaka. Kidapin deui nandeskeun kawanina ka Jaka Wulung. Nguping eta pertelaan. Jaka Wulung laju boga hiji kamandang nu rada oge ngagetkeun pikeun Kidapin. Ye. Kidapin. Kumaha lamun kieu ye? Sok, Kidapin jeung batul-batul lembur. Pek sadiakeun bae salah saurang wanoja. Kumaha lamun kitu, Kidulur? Jaka Wulung ngajukeun hiji pananya. Kidapin tembong bangun kaget barang mireng caritaan Jaka Wulung. Gelo tah Jaka. Nah jang Jaka deuk gana-gana ngagebruskeun eta awewe. Kidapin oleh tacan ngartieun kana jalujur jalur caritaan Jaka Wulung mitra. Kidulur. Deui Jaka Wulung nyerenge. Tapi semu-semu rada kapi asem. Sasat nyarita siga nu sabulang bentor. Jiga sahayuna naker dina omonganana. Nu hal ieu teh memang tangtuna bae bisa ngundang hiji kacurigaan ti pihak Kidapin. Ke. Tenang heula Kidulur. Kieu, maksud kuring kieu. Eta budak teh wang seba semparkeun. Tapi kuring nu bakal ngagendengna nu rek ngawalna. Hingga bisa manggihan laratan atau wewengan eta manusa nu dianggap demit. Maksud kuring teh eta siluman. Nepi ka kuring bisa manggihan wewengan atau laratan eta siluman. Jaka Wulung teu wudu bari dibarung ku imutna, sasatna kataji ku omonganna sorangan mitra. Tapi san oge kedal deuk ngawalonan. Dak dumada ka pireng sora nuting corowok ti palebah tutugan gunung. Woi, itu jawaban oi. Ayo serang babarengan oi. Ayo. Di mana oi? Itu ayo. Memang kabireungeuh pating corowok ti belah tutugan mitra. Teu sabaralilana kabireungeuh mang puluh-puluh jalma tinggal di galumpatan muru kapalebah manehanana. Bari maranehna teh teu lalemor ku pakarang. Maranehna nyarekelan sarupaning pakarang nu saradeukeut nu geus dialabar dina leungeunna. Pakarang-pakarang nu mangrupa bedog, gobang, kampak, malahan pacul jeung linggis oge teu tinggaleun. Bener-bener hiji sumanget nu ngagedur hurung pikeun numpes sang angkara murka. Tapi naha bet ngabeledig ka palebah maranehanana. Kitu ceuk pananya Kidapin oge Jaka Wulung. Dulur tuh. Tah eta jalmana. Hayu karepuk oi. Hayu karepuk. Salah saurang ngagorowok handaruan nu tayalian ti batura Kidapin nu tadi teh kungsi kabul. Tapi pikeun sajongjonan mah parentah ti manehanana teh siga nu teu metu. Lantaran tembong jalma-jalma teh jiga ting rarandeg di barung kamangmang nu nyangkaruk dina hatena sewang-sewangan. Tapi teu lila. Kalawan teu kudu diparentah pikeun ngadua kalian, pating cerat harajang babarengan ka palebah Jaka Wulung. Hayo, dulur. Hayo serang. Kidapin ngagentak laju tumindak. Hei. Dulur. Urun salah lain. Kitu ceuk Kidapin nyentak ka dulur-dulurna bari ngangkat leungeun ka tuhuna. Jalma-jalma teh sabagianna ting rarandeg nahan lengkah-lengkahna. Tapi teu burung. Sabarapa karang geus pating belesat. Bedog. Sacongo aur seukeut. Jeung pedang bingkeng geus melesat ka palebah Jaka Wulung.
Eta tilu pakarang teh diabar di barung ku kakuatan nurosa ti para warga. Atuh kidapin ngan bati hareugeun. Sasat jadi ngahareuge ngarandeg teu bisa kongang nyarita deui bari hookeun. Manehana kacida manghanjakal keuna kana tindakan warga kampungna nu kurang jejehan. Taya tinimbangan pisan. Kidapin percaya naker. Yen jaka ulung teh lain dedemit nu ngabarubahkeun pakampunganana. Tapi untung bae, eta budak teh lain jajaka sambarangan, pikeun manehana nama. Gampangeun kacida, pikeun ngahindarkeun diri tina panalajang pakarang-pakarang seukeut, nu memang pating belesur babarengan, nyarah ka palebah awak na jaka ulung. Mitra jeung ampir babarengan ngan ngagunakeun sabelah leungeuna. Cerat. Ya. Jaka ulung laju nakisan bedog. Awi seukeut jeung pedang bingkeng. Saupama manehna deuk niat ngaroga halama, bisa bae eta pakarang-pakarang teh dilempagkeun deui ka nu bogana. Tapi eta hal teh tangtu bae teu wasa dilakukeun ku jaka ulung. Lantaran manehna geus surti bisa ngajudi, yen paripolah warga padusunan teh ngan sakadar kurang asak jejehan. Mitra nu mulya, cag heula mitra Sunda nu mulya. Insyaallah sanes waktos wangto bicaraskeun deui. Pangapunten kana samudaya kalepatan-kalepatanana bubuhan sanes ahlina. Insyaallah mudah-mudahan ageng manfaatna kang urang sadaya. Hatur nuhun kanu nyeratna Bapak Hermawan Aksan. Sumangga mitra Sunda nu mulia kalih dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangto bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Sony Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilapanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.